Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri, sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin? Iya, tolol itu pertanyaan, masya Allah. Aduh, karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki. Pertanyaan ini kan perlu penjabaran anu panjang. Lamun sekaligus ngajawabna iya bae tapi kurang mendasar. Pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe. Nah, eta kos kitu kan. Nah, ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae. Lamun dikapikirkeun. Jadi lamun dikapikirkeun masalah ja anu kudu neangan apakah makan lalaki, awewe mah ngurus rumah tangga. Ja kitu kapan ka dina kitabna ge. Tapi kuari dibalik. Lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta. Lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal. Selama negara demokrasi ya kieu bae sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang saah ieu encan kaasupkeun kana anu dibikeun surat kahareup di Patehahan masih kene normal engke mah sarua almarhum Haji Pendi Al-Fatih engke maksudna kabehan urang ya Allah. Kuariwa urang masih seger buger tur kasegeran kabugeran ieu urang mah dipake ibadah ka Gusti Allah, bentukna pake tolabul ilmi, salengkah-lengkahna ti imah ka dieu eta teh nyoplok-nyoplokkeun dosa. Salengkah dua lengkah datang ka dieu geus eueuh dosa. Barang balik deui amprok deui dosa. Urang kuari masih keneh ngabahas tentang qat'i sariqah nu di negara urang mah teu diperlaku sebab negara urang mah lain negara Al-Qur'anul, lain negara Islam tapi negara demokrasi. Haju kumaha tuh cenah kiai cicing di negara demokrasi atuh teu kumaha anakan biasa incuan biasa masalah ke di akhirat karak bermasalah lamun urang henteu berupaya nangtungkeun ke pemerintahan saadil-adilna. Lamun urang bisa nangtungkeun undang-undang saadil-adilna jeung sajujur-jujurna, pangheulana ka sorga pemerintah. Mun teu jujur teu adil pangheulana ka jahanam. Sakitu.
kajen kera urang kuarimah lantaran negara urang teh baheula dijajah. Kemudian urang berupaya sekuat tenaga untuk merdeka, bergerak seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah dengan modal golok tarang hau, bambu runcing, orang bisa menang sehingga merdeka. Musyawarah dekna diri ke negara berbagai pertimbangan. Alhamdulillah urang kuari merdeka, negarana demokrasi hasil pertimbangan para ulama baheula. Lain letik-letik ulama baheula, para kiai meureun aya wali-wali. Lamun harita dek dijieun ke negara Islam bisa, cuman mamalakna gede. Jadi untuk daf'ul mafasid, jalbul masolih, saat eta dijieunlah negara demokrasi. Perlu pembahasan anu panjang mun urang hayang nyaho tentang mengapa negara urang kok negara demokrasi. Eta mah kudu aya pripat-pripat jeung kudu mayar. Sebab dengan dalil Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum nar. Eta teh jadi dalil demokrasi ku Bung Karno. Jagalah diri maraneh kabeh wa ahlikum jeung ahli maraneh kabeh nar dina neraka. Jadi urang titah ngajagaan urang nu aya di negara urang oge ahlikum. Lamun diaritakeun ahli berarti patali jeung ikhwan, ai ikhwan teh ukhuwah islamiyah, patali jeung agama Islam. Bahasana ge ikhwan, ku anfusakum wa ahlikum nar, ahli. Jadi atuh dulur urang nu aya di Singapura, dulur urang nu aya di Belanda nu Islam, dulur urang nu aya di Eropa, dulur urang nu aya di Australia. Mun harita urang nyieun negara Islam, dulur-dulur urang engke nu aya di luar negara urang bakal kena fitnah anu pohara. Di lain bae negara urang nu dijaga, tetapi lain urang nu aya di negara urang, ahli-ahli urang ge kudu dijaga. Jadi panjang dongengna lamun urang nyaritakeun mengapa negara urang jadi negara demokrasi. Tapi barangku urang ditilik-tilik ayeuna demokrasina ge geus teu demokrasi. Jadi okos, bahasa lembur mah okos. Lamun bahasa rada keren mah semu. Lamun bahasa rada menengah mah dua tak. Semi mobil lamun semi leumpangna mal beres. Jelema ge mun semi moal beres. Negara ge kuari semi atuh teu beres. Nu nyaho teu beres batur anu bergelut di politik, nu bergelut di ekonomi, di budaya. Nyaho tak teu beresanana
urang urang gunung urang leuweung sapira di mana saya lahir Ketos ya ada tanggal awi gayawan saya lahir di mana Delan lebih parah saya Kobet Salukaran itu tuh orang lumur mual jauh sakola nage tetara ramat kuari ge ijazahna di dahar berit sapotong itu berlaku orang gabung teh jauh paling jauhna kok pabrik kuari jadi aya pengurangan orang mah jauh ngan sakit doang kok jalan teh dibangun-bangun urang mah nyaho ngan sakitu doang kok ieu kunaon di pasar jadi sararepi jadi pararal urang mah nyaho sakitu teu nyaho kan nu maenkeun politik nu maenkeun ekonomi tah mending nu nyaho tah mending nu henteu kos urang tentrem adem ayem urang geus teh jahona naon waktu perang mah jakabehan berangkat tuh masalah geus urang mendingan kieu bae hirup teh jahona naon wayah pilkada dibere duit nojos teu mere duit ulah wayah pilgub mere duit tojos teu mere duit ulah insyaallah bangkrut negara bangkrut atuh negara boga wawasan gahar tetep kudunya ieu Banten kok kieu bae ieu kemajuan hayang urang boga Banten maju minimal kubah jadi nararae kaluhu makam jadi nambahan di sisi jalan paraeh beureun jelema ya bajulah urang dipimpin ku sababaraha gubernur ti mimiti Ratu Khausyah pilihan Kiai Haji Fudoli tetep baik kos kieu dia umroh ke disekupi ke pajaro bener bente sia ieu maksudna ngan aya nyana tuh nyana bae sebagai bagian setik dong gitu mantap. Nah, ini kan kieu bae. Kuari ku Rano Karno. Beneran di Banten ayeuna. Jadi kieu bae ya, sugan aya berubah, henteu aya berubah tiga-tiga aja. Apa endek diteruskeun lalakonna? Kita tinggal tanya pada rumput yang bergoyang. Kita ada lamun orang boga wawasan satu ye nu kira-kira bisa ngarobah negara Banten beulah sa Indonesia heulana. Cok gara urang berwawasan kahar supaya urang lamun zarah talalentrem ngeunaheun. Urang sangheuk kuari zarah. Lain kapanggih jeung wali kapanggih jeung si eta encana naon kotak geus goprak can ge macam Fatihah geus goprak-goprakan puyeng aing aja masyaallah teh si urang Banten kunaon teu bisa ngurusan sakitu-kitu acan namun aing di ditu geus bae bambu runcing kaluar-luar ke deui ku aing gelut sia jeung aing nu paeleh balik beres geus aing paeun teu neuleus sia deui geus masalah gat lain kitu teu mah jawara teh pas kitu yu urang rapihan hayang kapanggih jeung para arwah teh kan kudu khusyuk kudu tadarru hidmah kudu hidmat ieu mah deuk hidmat kumaha atuh urang geus ila hadratin nabi koprak nih belah sini nih koprak
Fatihah ieu ka mana ieu? Komo di ditu mah di Syekh Asnawi, Masya Allah. Tidak boleh ziarah kalau belum ke sini. Enggak boleh. Arwahnya juga kabur. Sararial jasa ya. Aduh Gusti Allah. Datang ke saha kurang ziarah teh. Masya Allah. Ieu watak orang Banten teh geus model kos kitu. Nah iyalah subasa nu bisa ngaberesan terus etakan naon gitu ngaranna situs sangat bersejarah supaya orang mantep cara di daerah-daerah Batur bangenaheun urang zarahna saha anu bisa ngarobah jalan timimiti urang lahir ka dunia zarah ka Banten teh jalanna kos kitu bae sugan ngagedean jante kos kitu bae malah mah tangkal kayu areueuh keur ieu loba tangkal kayu bari areueuh nah iyalah jara dipikiran kan ieu negara urang negara Banten eta keur carita masalah zohir lamun urang nyaritakeun Banten secara gaib kedahsyatan Syekh Maulana Hasanuddin teh kuari teh keur ngamuk urang kumaha carita kitu keur ngamuk sa Maulana Hasanuddin teh lantaran geus eueuh nu sejalan jeung nyana lamun ieu nyana ngamuk beneran emang ngamuknya kumaha gitu kan di Gunung Karang aya anakna paham tuh ya anak di Baduy aya anak di Gunung Kencana aya anak Syekh Maulana Hasanuddin di Tanjung Kait aya anak Maulana Hasanuddin lamun eta geus hararudang rupana ke beda-beda nu orai rupana nu maung rupana teh nu macan rupana buaya darat memang ka dieu loba ieu iya termasuk Incu Maulana Hasanuddin nu terkutuk iya tak kurang kalau diceritakan Banten gaib sehingga di Belanda mah terkenal Jerman adalah Banten lain Indonesia Banten Masya Allah tah iya Banten lain lalagaan tapi kuari koski hayangeun Banten dicekel ku jelema anu bisa ngarapihan komo ngarapihan sohiron wa batinan tah ieu keur carita negara Indonesia lain negara Islam termasuk Banten baheula bergerak sehingga aya duit Banten eta teh lantaran bergerak da Banten teh dahsyat kresidenan Banten kuari mah deuk nyaritakeun hukum-hukum maling di negara Islam lamun nu kamari dicaritakeun malingna maling papada masyarakat anak maling nu bapak bapak maling nu anak geus caho hukumna kumaha cenah kiai atuh sia mah pohoan bae sih karena ke kamari lamun sesama manusia maling kanu sesama barangna barang rejengan geus dicaritakeun atawa barangna barang teu rejengan geus dicaritakeun kuari malamun maling nu aya di Baitul Mal negara ngabogaan simpenan jang kepentingan masoleh jeung sedekah disimpan di negara ngaran penyimpananna Baitul Mal
perang bagi sebagian khumus ka Baitul Mal. Jelema maut ahli warisna bah asupkeun ka Baitul Mal. Lamun aya hasil bumi anu memang hasil bumi tersebut teh ieu geus dibagi ka hak-hakna masing-masing, sisa Baitul Mal dan lain-lain sebagainya nu kudu diasupkeun ka Baitul Mal untuk kamaslahatan muslimin. Jang naon teh kamaslahatan muslimin teh? Bangun masjid, madrasah, pondok pesantren, yayasan mun kuarima, gorong-gorong, jalan, etalah jang kamaslahatan. Atawa jang sedekah fakir miskin. Ieu ngaranna Baitul Mal. Tuh. Di urang eueuh, di urang negara demokrasi bae ge dana sosial. Dana sosial. Gede. Di urang dana sosial. Beuh. Di haji bae gata di haji di zaman Pak Harto datang ka kuari 1 triliun. Sakumaha cenah ge 1 triliun. Geus ulah nyaho bae. Mantak murikak bulu. Mantak munikak bulu atuh. Mangkading tertulis kan di dinya. Perjiwa sabaraha di zaman Pak Harto datang ka ayeuna eta dana eta teh pohara jasa. Masyaallah. Dikamanakeun eta sok aya nyaho. Ulah sok aya nyaho. Tenang bae si orang mah dagang, masak, paeh geus beres. Nyana di ditu, aduh, nu ngayakeun nyana nu ngabobol nyana. Ieu lamun di negara Islam. Di negara bentuk khalifah atawa bentuk amir atawa sultan, eta negara-negara Islam ngaranna. Di urang meraja baheula terus presiden ieu. Tuh, nu raja teh Arab. Raja Abdullah, Raja Fahad, Raja Abdullah, kuari mah Raja Salman, geus ganti deui Raja sa. Emang sia mah lain poe teu nyaho. Teu nyaho. Ai poho mah urut nyaho poho. Ieu mah hati. Aduh Gusti Allah. Tah, geus pajang urang mau caritakeun negara Islam. Mimiti berdiri na iraha negara Islam dan runtuh na iraha. Kan kanyawa negara can kebal keruntuhan negara Islam. Utsmani Turki. Lah kakarak sabaratus tahun. Encan kebal. Lamun ti zaman Raden Patah baheula, encan kebal di sarua bae. Ya, kuari demokrasi terus. Bahkan menjadi-jadi ya negara demokrasi. Wah, geus acak-acakan. Lamun urang nyaritakeun acak-acakan negara mantak hareudang. Diganti ku saha bae ge Indonesia pasti kieu bae jeung leuwih parah lantaran sistemna nu rusak. Diganti ku saha bae sistemna kieu bae rusak. Kieu bae. Oh masalah. Oh masalah teh artinya urang ieu nu ngarasakeun rusak urang anu milih urang. Atuh geus geus kieu keur carita rusak. Lain negara urang bae negara batur ge kuari keur rusak sarua bae. Indonesia mah rada deres. Mana rada deres dah? Alhamdulillah tuh bisa diadu domba, paling adu manuk, adu kotok. Tuh bisa diadu domba orang. Orang apa? Terus sakit. Dele Suriah, dele Yaman, geus pugu Baghdad.
lain lalagaan Cina urang mah sakieu alhamdulillah kamari geus hampir-hampir ku ari deres deui tapi encan aman bener di negara urang ge encan lantaran hayang lempang kan di negara tapi tetap mandeg ieu negara teh politik teu jalan lamun nanyakeun ka camat teu jalan naon teu nyahoeun nya nama tanyakeun ka bupati enggak jalan apa teu nyahoeun nya nama sebabnya nama nu jalan teh duit politik mah teu jalan emang jalan teu nu lempang duit atuh beda aing nama acuana kadinya asal duit lempang lain negara teu lempang ekonomi mah mandeg 185%. Wow loba amat. Ngaleuwihan teh mah kiai cenah. Dileuwihan ku aing seutik. 180 derajat. Mandeg ekonomi ni kuku bage kajian kuku mage. Mantap pabrik-pabrik kula waduh. Macet pabrik. Aja kudu kumaha salah emang kieu nang Allah cek ilmu tasawuf nang Allah beres selesai geus masalah kayak para rai tungguan malodarna bae ya Soeharto ge nu sakitu gagana pae komo ieu leutik itu pae maksudnya pae kabeh ge teu leutik teu nu gede pae siapa sok aju sinis bae pae kabeh tapi lamun berusaha insyaallah aja KBG kumaha urang pokos urang di rumah tangga rapi terapina kumaha urang ribut bae urang ieu aing mah ribut bae heran cak jana teh ieu di rumah tangga aing mah geus kesel cak lalaki teh aing ge sarua cak pamajikan aduh ieu kumaha tuh coba tuh bener tuh gagahan pamajikan aing kurang kumaha balik lagi bisa rahasia mulai guys gara-gara jana tah balikna sakali dah balik ka imah ker udang-udang eta kan ngaranna bibit ribut minta duit hese teh bibit ribut panu kitu aya ku di jelema Zaid maling harta nu aya di baitil mal. Oh, iya. Kuki Zaid harta nu aya di baitil mal teh dipaling kabeneran harta nu aya di baitil mal teh geus dipasing-pasingkeun. Ieu sebagian jang masolih al ummah. Ieu jang sedekah. Nu ieu mah jang zawil qurba wal masakin. Geus dipasing-pasingkeun kan di baitil mal teh. Tah ieu pemasingan tersebut kudu anu zatur ziroi pemimpin anu boga wawasan nu ka mana arahna nu leuwih mangpaat jeung leuwih urgen kadinya etalah pemimpin. Contoh cara Sayyidina Abu Bakar Siddiq, contoh kedua Sayyidina Umar, contoh ketiga Sayyidina Utsman, contoh keempat Sayyidina Ali. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin cekan contoh eta tah pembagian Sayyidina Umar ketika manehanana asup ka kantor mun ayeuna mah ka ruangan nu di dinya teh paranti utar atur kemudian Sayyidina Umar asup kadinya terek ngatur di pareuma lampu na di pareuma teu make lampu tanya ku sahabat ya Amirul Mukminin ieu para rekamat masalah atuh mantak naon lamun dicaangkeun
panjang kepentingan umat kulama kuari henteu keur utar atur. Geus kulantaran teu utar atur berarti kepentingan kula sorangan atur. Haram make lampu. Tah coba teangan bupati nu kos kitu tah. Gubernur nu kos kitu teh aga. Masya Allah. Ya Allah ya Karim, murikak bulu urang ngadengeun. Tuh, ketika dibagi-bagikeun jang fakir miskin, kumanehanana langsung didatangan, di samping nu lain-lain nyana digawe mangulan teh. Sidina Umar. Allah Karim. Tapi sahebat jeung sadahsyat Sidina Umar, anu sakitu luar biasana adil lah moal aya tanding lah. Geus menang poin nu moin keunana Kangjeng Nabi nu layang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tapi ku Ibnu Taimiyah mah dicawad Sidina Umar. Cek Sidina Umar, cek Ibnu Taimiyah mah Sidina Umar teh gede bohong. Mantak eta sing hade urang mun macaan buku-buku Ibnu Taimiyah. Nyana teh geus nyawad ka Sidina Umar, nyacad ka Sidina Ali. Terus ada orang kuari jrik jadi Wahabi, jrik jadi Muhammadiyah, jrik jadi Persib. Bacaan kita Ibnu Taimiyah, nu kita baheula nu akhir hayat apa sebenarnya ada di Sunda Jawa. Lamun urang nyaho sejarah ulama-ulama sing hade. Ibnu Zawj, Ibnu Qayyim sing hade beusi can kuat ieu urang. Zaid maling harta ti baitil mal, kemudian anu dipalingna teh ieu anu geus dipisahkeun jang thaifatin hiji golongan masakin misalna ieu teh beas di aya di baitul mal atawa dirham duit pun gua imah ieu lamarina brangkasrakeun sieu tah duit jang masakin. Kemudian ku Ki Zaid dibobol, nu Ki Zaidna lain termasuk masakin. Ki Zaid mah jelema sugih gabobol harta baitul mal nu insirokda jang masakin, berarti jana maling harta masyarakat nunyana bagian didinya kumata ieu cek didina wa man ari Ki Zaid saraka anu ngabobol mal baitil mal harta baitil mal in puriza lamun geus dipisahkeun harta tersebut li taifatin jang sagolongan masakin misalna nu laisa huwa minhum nu Ki Zaid lain termasuk golongan masakin, tertangkap Ki Zaid sidang setelah diproses nyata adalah pelaku pembobolanana potong leungeun beres Zaid tuh kuari dibalikeun mafhumna. Zaid termasuk kana masakin, kemudian ngabobol harta baitil mal nu dibobol kunyana jang masakin, sedangkeun nyana termasuk masakin dibobol kunyana. Tangkap, setelah tangkap diadili, setelah diproses bahwa harta baitil mal dicolong oleh yang bernama Ki Zaid, dan Ki Zaid mengaku yang dicolongnya adalah untuk Thaifah masakin, sementara Ki Zaid adalah salah satu dari masakin, maka Ki Zaid aman. Teh kudu dipotong. Palingan we habak. Masalah. Di Indonesia aya dana sosial jang masyarakat eta teh jang dibagikeun ka fakir miskin, kemudian teu dibagikeun fakir miskin maling dana sosial tersebut aman, teu kudu dipotong di akhirat selamat. Palingan habak.
gitu. Siapa tinggalin lengkah tahu keur ngomong nu tinggalin batu-batu lu jarago nu mantak aya rumah sakit Muhammadiyah, nu mantak aya gedung Muhammadiyah, nu mantak aya universitas, eta teh hasil pembobolan. Insyaallah hasil pembobolan lawan kula jaritakeun pembobolan negara atuh nyaho insyaallah nyaho jasa atuh teh kerja sama babari tah bagus itu geus lain rahasia tong ngudugos gitu mah ya Allah ya Rabbi. Cenah kiai nyaho bae leletikanana aya dana jang pembangunan syiar agama masjid, pondok pesantren, yayasan, kemudian eueuh anu nyokot-nyokot DPR turun ka kiai. Iya geura ngabangun gitu. Maksudnya kula nu nyenkeun proposal. Aya geus ke dipoto ku kula jang tanda bukti. Kula nu nyenkeun. Ya oke. Nyen pondasi foto thread. Nyenkeun proposal. 1 miliar. Dengan kondisi sekian kali sekian berarti dana bangunanana gambarna geus kudu aya ajukeun 1 miliar untuk tahap awal. Oke, iya. Turunlah 1 miliar ti dituna nu datang ka kiaina 200 juta. Ulah gandeng mah ieu sia masuk aju jeung sedikeun aing. Sia mah 800 juta eta ngahiang siluma eta di ditu teh mah di Kalimantan lain di dieu mah leuwih dahsyat deui aya nu 200 juta dibikeun 800 ngahiang 500 dibikeun 500 ngahiang aya anu 700 dibikeun 300 ngahiang macem-macem mah kumaha obrolannya na bae jeung kumaha leulesan hate si sang DPR eta bae emang nyana nu nyin nyana nu ngabobol maksudna ge jang nyana ieu mah ngan sakadar jang kokose doang emang aing teh nyaho deui memes ge aing heula atunya jang teh hayang mah geus kitu teh tah nu jadi masalah kiaina doraka apa henteu DPR-na doraka apa henteu wallahu alam asana jahannam kabeh. Aduh Gusti, Indonesia urang ya Gusti. Indonesia urang. Gusti lah. Lamun dicarita-caritakeun. Ulah kaget. Lamun aya pejabat tinggi ngabangun masjid miliaran, lain nang di kantong nyana, ai podol sero nang di kantong nyana. Teuk ceuli aing dua anakna, teuk ceuli aing ye. Neng nyaho mah Gusti ya. Ye dua aing mah teuk ulah hiji-hiji. Nyaho jasa serem kadangnya bapak anu ngebangun ini negara urang aja salah itu salah daripada di ke Belanda daripada di ke Amerika mana yang dibangun kurang ku cara kos gitu pinter aja lemah kos gitu pinter lah sanajan lain duitnya nah pinter aju kukula lamun di bejaan usaha sabaraha masjid atuh nyaho jasa kula di Banten Pak Anu ngabangun pan wali bejakeun ya atuh dirangkas sia warauh Panegelang sia warauh diserang sia warauh ya atuh geus di kantong aing mantap begitu aya seorang pejabat ka kula pejabat inohong di luhur waduh kieu cenah
Alhamdulillah kula keur ngabangun masjid. Sabaraha biayana? Sekian kan. Oh, ampun Bang, mantap amat, Bu. Hebat amat kula di kitu-kitu barang tek dibelokeun teh. Nyerep. Teu ka dia ku ari. Teu ka dia. Ajeuna bagi podal di tengah bagian. Paragsana aing teh yaho bener. Deuh atuh yaho aing. Ngan aing mah teu hayang bae sebab teu bisa. Lamun bisa tuh endek aing geus. Wal. Wah. Ieu salah satu contoh. Boboleun di negara Masya Allah lobana lain lalagaan. Boboleun teh lobana lain lalagaan. Ieu teh geus aya 3 tempat boboleun. Mun ku urang dicaritakeun muku boleh caritakeun. Ngan teh etis bawa nu bisa di daerah jang naon. Ka bobo sungut aing. Bisa moal pan. Hayang tungtung nama ka aing deui bae. Pangieunkeun cenah kiai proposal. Teh, siapa ka becus eueuh pan. Guys karena itu baik mantak dikorupsi lah. Nah, iya cerita perkorupsian asal rapi di negara cara ngabobolna jeung korupsi aman insyaallah. Tetapi sing hade nu dibobol teh jangka mana loyogna nu ngabobolna saha? Awas ta eta tah. Loyogna jangka mana ieu dana nu ngabobolna saha? Ieu nu bakal dihisab jaga di yaumul qiyamah. Sieun. Tapi lamun kieu mah ieu, wa ieu dana jang pembangunan masjid, pondok pesantren, bisa. Aya jasa. Kemudian tadi keluarkeun, nu mantap tadi keluarkeun boga rencana lain pemerintah. Dek dibilukeun. Ongkos baz zakat. Lah atuh kan aya masruf pada Al-Qur'an. Ditu aya kiaian sabenerna mah di luhur. Tetapi kon teu sesuai. Pendapatan Kabupaten Tangerang sabaraha sih eta zakat. Nu mantap kaju teu percaya deui ka negara lamun masruf jelas. Atuh masyarakat mah beuh zakat kabeh ka pamarentah. Tah teu kudu dipaksa, tapi sebab kewajiban. Asal geus bulan Ramadan mah masyarakat mah iraha ieu pamarentah ngumpulkeun iyaha ieu. Lantaran jelas masrofna. Ja aya dina Al-Qur'an. Kok pemerintah ngayakeun kos kitu ieu masyarakat teu tertarik ka mana loyogna. Loyogna ka mana? Masa urang ngazakat tajul ka bupati. Jadi berarti urang ngazakat dicokot ku bupati. Jadi bupati teh nyokot zakat urang. Ridho teu sia. Aing dek nanya ka sia ngazakat ka bupati ridho teu. Aya geus bupati ngazakat ka sia. Ih, peuceut habak ka bupati. Ieu keur carita ieu mah negara urang bobrok mun aya bobrokna tah kos kitu. Ieu mah ala kadarnya bae heulana. Atuh sabaraha hesena sih tampung zakat jaya kiaian di dinya. Menang sabaraha miliar ieu Kabupaten Tangerang. Bagi sabaraha kecamatan lamun deuk bebeneran sakecamatan sabaraha desa pangitungkeun fakir miskin. Masya Allah karim. Mantap sok aing ngageter hayang jadi bupati ge kos kitu tah. Aing atuh pilih atuh ku sia aing. Aduh. Aja kuku ka mana? Ka mana ieu zakat? Cenah dibagikeun BHS jang kiai bener teu sing ngabagikeun kos kitu. Atuh kiaina muina sing bener. Dia takol sia di akhirat. Emang aing teu neuleukeun, aing cicing we geus neuleukeun. Neuleukeun make mata batin. Jeuh. Ya ka mana loyogna pan aing teu kabagian. Tuh, siap dianggap baturnya apaan? Pugu aing makanya maksudna. Ieu rusak negara rusak. Guys, ulah leuwih jero deui kos kitu. Eta kakarak satu bagian. Beuh, can nu lain-lain. Beuh. Nyaho. Ya pendapatan
Tangerang dia teh nyaho jasa sabaraha teh nu dipotong sabarahna emang kula teh insyaallah kula nya insyaallah kok kiai nyaho bae pang aing urang Tangerang aing urang Benteng jeuh babarengan yang sing cek Benteng baheula atuh nyaho pendapatan di Kabupaten Tangerang sabaraha kabehna sabaraha nu ditulis sabaraha nyaho emang ditulis kabeh jadi eta DPR nu nyaho jahanam geus DPR mah ka jahanam kabeh aing usul ke di akhirat diusul Gusti jahanamkeun emang kunaon nyana ketika menjabat jadi DPR nyaho dana masyarakat kabeh aya sekian teh kemudian nu ditulisnya sekian teh nyana nyahoan jahanamkeun Gusti abis saksina ye emang gua haun gitu pancena kieu sombong sama aing we ya sombong teu sekedar nyaho kerusakan doang teu rekna naon eta Tangerang encan Serang can Pandeglang Rengkas Betung Bandung Karawang Bekasi munsa Indonesia kitu kabeh nu tercecer dana sabaraha teh ya dak aing hayang jadi presiden dah kos itu teh dek di beneran ku aing mah duit nu tercecer teh sakali jadi presiden aing mah haju enggeussan geus cukup lah aing mau anu ieu bae geus dah atuh leuwih parah tuh ku waduh emang beres teu tapi urang mah aman-aman bae sebab teu nyaho masalah mentak ceuk lagi maning nu nyaho maning teu kakarak dibere nyaho saeutik bae kan geus ngageter urang bener teu jijah jadi kayak itu kakarak saeutik dibocorkeun komo mun bocorna boleh ye sial cenah ieu jawara mah geus golok bae goblok ya kan gitu lamun dibocorkeun tak kerusakan negara jawara mah geus kieu bae goblok tolol ajuna mah pamajikan bae pan eueuh nu itu nu aya jawara mah kos kitu mangsak-mangsing anak bae didepak cak anak nanaon dia aing greget ka pamarentah greget ka pamarentah si gue aing anu didepak eueuh depakeun aing ieu keur carita ieu padahal aya pertanyaan ieu Pak Kiai saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga ngais dan nyuapin iya tolol itu pertanyaan Masya Allah aduh karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki pertanyaan iya kan perlu penjabaran anu panjang lamun sakaligus ngajawabna iya bae tapi kurang mendasar pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe nah eta kos kitu kan nah ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae lamun dikapikihkeun jadi lamun dikapikihkeun masalah ja anu kudu neangan napakah makan lalaki awewe mah ngurus rumah tangga ja kitu kapan ka dina kitabna ge tapi kuari dibalik lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal selama negara demokrasi ya kieu bae sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum teu ridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani mah sekinya urang nuturkeun jana lamun urang langsung titah nuturkeun jana saha nu dae perang siap saeutik ulah nyeun negara Al-Qur'an demokrasi ieu keur carita baheulanan tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita paksa ku nyanyi diloloh ka anu endek ngabalikeun negara saeutik bae demokrasina demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai ke nu hafal tina bahasa qaedahna kan katar oh berarti dek kitu oh lantaran di urang mah kurang paham kana qaedah ya teu paham nu dijelaskeun qaedah usul fikih ku Gus Dur teh tak oh berarti dek kadinya arahna ya pecat
mal kebal sana Gus Dur. Mal kebal ya. Bener bae. Eta teh deuk ngarobah struktur negara. Tah. Ieu kuari bohongan negara urang kos kieu. Perang mah urang siap. Tapi lain gitu kan Yahudi jeung Nasrani. Nah, kuari perpolitikan heula. Teng dipaksakan urang dipaksa kuari geus larut. Geus larut sehingga urang mun nyaritakeun negara Islam teh lah nanaonan sehingga kitu kan urang. Padahal urang maca Quran, urang maca kitab. Sehingga lah urang nyaritakeun negara Islam lah nanaonan geus bae demokrasi akibat urang dipaksa titah berdemokrasi. Haju salah henteu. Kumaha sih kiai ngomong, itu aing teu ngarti. Heula asal jarita bae sia asal paham heulanan. Ieu nya aing pajar propagator deui. Ieu makan keur ngaji supaya jaho maksudna, supaya paham doang. Tah, geus. Kuari perekonomian teh urang teh dipaksa kudu milu ka ekonomi Nasrani, Yahudi terutama. Setik kuari geus larut. Kuari apakah urang berekonomi secara Islam? Henteu. Naon bae kredit Yahudi supaya urang teh beuteung asup ribawi. Islam teh anti kana riba. Dikondisikan kunyana supaya asup riba. Kajen ku kumaha ge. Lamun titah riba langsung bae moal bisa pengkondisian nyana melalui perekonomiannya. Bank, kabeh melalui bank. Urang dipaksa titah nuturkeun nyana embung-embung ge. Urang nuturkeun beuteung urang kena riba. Seuri Yahudi. Islam udah mampu. Tah kabeh kudu melalui bank, jual beli. Baheula mah urang ke meuli mobil langsung teh kudu makun bank bae kuari. Meuli gincu bank kuari. Meuli roti bank kuari. Modalna ti bank. Transaksina bank, ribawi. Urang dipaksa beuteung urang geus kena riba. Nu mantak salat teh akur bae gini. Allah. Usolli Allah. Teu khusyuk. Eta akibatna. Usolli Allahu Akbar. Salah. Hei, sedek takbir salat si jadi adzan. Puyeng aing. Ieu negara. Nah, ieu cerita fikih mah kos kieu. Ieu kan diceritakeun kenapa Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri. Atuh kan jawabanana hese. Lamun Korea ya tidak boleh harus laki-laki. Sedangkan kuari kan nu bisa digawekeun awewe. Kok bisa kos gitu sih Kiai? Kan dikondisikan ku Yahudi melalui pemerintah orang masuk ke birokrasi. Ieu lah. Kuari kieu contoh letik perumahan. Perumahan properti. Saha teh nu ngabangun Yahudi. Cenapan eta aya Mang Haji anu Mang Haji duitna nang ti mana tiba. Yahudi tibang. Ai bang boga saha negara. Cina, Jepang, asup ke Indonesia, nyana ngabangun, tuh Sumarekon, tuh Gading, dan lain sebagainya. Apakah make duit nyana sorangan? Cadu, Cina mah make duit nyana. Cadu mundurhan, debak. Moal nyana, kudu make duit negara. Duit negara punya dipakai hutang. Dengan kekuatan nih. Setik nu dianggunkeun. Wah, nu kaluarna triliunan. Maju duit negara, teu maju ulang likuidasi parulang kabeh kamari zaman dedet parulang. Kumaha negara emang duit negara deuk kumaha eta mah gawe doang pemerintah sidang gawe eta mah secara hukum doang uang negara deuk kumaha tuh uang negara kok bisa kos gitu sih. Cina datang ke urang nyokot duit timbang. Udah, sekarang mas saya mah tanggung beres saja. Orang bank kan anu ditekan, udah tanggung beres saja. Pokoknya bagaimanapun ya saya mah terima beres ya. Ini harganya sekian, dikasih. Tak. Atunya nama mereknya duit urang iya. Urang anu bodoh. Cina anu palalintah. Beres tah. Atuh tah teh lain di kantongnya anak duit urang. Nginjem, maju alhamdulillahnya nama teu maju balik kan ka ditu masalah. Jadi urang nu bodoh. Perekonomian kuari geus sama hese sama rada hese kan sia macan kaharti lah atuh urang lembur eta ge kuaing dibabarikeun bahasana mun dihesekeun mah ya bahasa-bahasa properti jeung bank atuh kieu mah leuwih teu ngarti aing ge kadang teu ngarti
Eta supaya babari doang bahasa aing dah. Nah, ku ari kieu, Indomart, Alfamart, kabeh. Nu Pak Haji anu emang nyana anu boga manajemen lain. Tanahna cenah eta tanahna ge eta teh disewa atau kerjasama. Ketika kerjasama, kerjasama setahun mah beres. Kedua tahun mundur tadi eusian barang-barang nu nyana manajemen nyana nu ngatur. Wah, nyana bebeja, aduh bangkrut, cek nanti bangkrut, udah jual aja. Dijual ku Pak Haji teh, udah jual, jual. Emang maksudnya ge dibeli ieu. Dek dimaksudnya ge dibeli, jual kunya. Dibeli kunya, wah barang dibeli buat dek. Artinya nu ngatur manajemen barang-barang nyana. Baheula mah nyana boga pabrik, urang zaman Pak Harto mah anu masarkeun ka kampung. Kuari mah nyana boga pabrik, nyana nu ngajual. Parah kuari. Parah Indonesia ieu keur jaritakeun kabangkrutan. Perekonomian Yahudi model kos gitu. Apa eta nu boga supermarket sa Yahudi? Apakah eta nu boga Indomart sa Yahudi? Cenah lupa Haji, kerjasama, engke nama dijual kajian hukum hage, nyana nu boga manajemenna. Apakah eta Pak Haji kerjasama nyahoeun karena taktik-taktik jeung cek bahasa urang mah nyahoeun karena barangna sabaraha carana kumaha mal nyahoeun. Berarti nu boga manajemen nyana asal nu boga manajemen nyana nu nyana. Dah. Berarti gua geus dikuasai kan ku nyana ekonomi. Timimiti di luhur perekonomian datang ke handap kabeh dicokot ku nyana kabeh dibawa ke negara nyana. Nyeri hati orang, nyeri lamun orang nyaho. Kok bisa kos kieu sih? Sistem nu aya di negara orang. Komo kuari Cina datang ke orang, nu nyeun pabrik nyana, karyawanna nyana, ai urang nonton deuk nanaonan. Kabeh karyawanna nyana didatangkeun ti ditu ka nyana. Urang nonton, kan di urang ge loba nu teu gawe. Kok nyana kabeh sih? Ieu kumaha sih? Tuh hese. Awas tah, mulai tah siga ada tah. Je, sistem salah. Nah, ieu keur carita. Memang kos ieu di negara lain negara Islam mah. Teu keputusan nu saklek eueuh. Dilugar atuh kumaha ngeunahna otakna ahli ekonomi, otakna ahli politik ya memang politik dagena nyieun manusia. Demokrasi adalah kekuasaan pada masyarakat. Rakyat doang nu dijual, kumaha masyarakat teh horeng nyana. Anu keur utar atur nyana. Nah, iya, lamun dipertanyakan bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri babari bae pikir mah enggak boleh seharusnya laki-laki. Sedangkan kenyataan seperti eta memang dikondisikan seperti eta. Da kumaha tuh? Hayu da kumaha? Urang teh terbawa diajak seperti eta ku Yahudi. Mau tidak mau kamu harus begitu. Asup ke pabrik, lalaki keluar. Awewe. Woi, kuari mah paranti pom cewek pom. Masya Allah. Atau kudu nama ibu bahkan lelaki. Itu bisa cewek. Cewek. Masya Allah kabeh nu kerja berat. Kontraktor. Awewe gua. Nimbris. Tah, perhitungan kan untung rugi perekonomian Yahudi mah lain urusan halal haram. Urusan anak untung rugi lebih ringan wanita mah sebab lebih nurut, tidak pernah ada ugal-ugalan demo dan lain sebagainya. Maka dipilihlah wanita. Emangnya nama mengarahkan kadinya negara demokrasi Islam panas sebab di negara Islam mah lain gitu kunyana dibuat dibalik. Islam anti riba dibuat seperti supaya riba kabeh. Islam mah awewe teh teu meunang gawe dibuat supaya wanita yang kerja. Seperti etalah sadar orang kuari. Oh salah satu negara orang. Wallahu a'lam. Sekedar jaritakeun kerusakan sosial. Tinggal ente bendu milihna lanjut mangga teu lanjut mangga. Je cenah teh mah kulo mah ieu mah tu bodoh ieu kumaha kiai we. Nah lamun kumaha aing sia iuran ka aing. Aju kumaha tuh iuran bae geus pokona mah. Aju jang sajang aing. Aju kumaha tuh teu kumaha. Atau lebih berat emang kok situ berat keur carita eta kekerak las sakit tuh sakit lamun dicaritakeun gegedena di negara marudah urang madak babari negara mah lamun dikacaukeun babari sebab aya nu paham turun ka handap masyarakat bere pemahaman siap perang lamun aya jelema nu ngartina geus turun ka handap
selama nuluhurna di momoyu orang kerja sama yu orang moal teu kieu bae mantap cek lagi tadi ge maning ngarti maning teu tuh maning teu kan eta emang otak saya sakitu embung di bawah pinter teh embung di bawah pinter teh embung maning bodoh belah cenah kiai betah sana bodoh mah kabeh diskuari bah perpolitikan nu Yahudi, perekonomian nu Yahudi, budaya geus jelas. Budaya batu geus jelas. Masya Allah. Makanan kuari geus makanan Yahudi kabeh. Minuman Yahudi. Mantap kurang dek kubahat. Ya Allah ya Karim. Jati pasar Kemis tu boga pabrik aya anu Haji Hasan eueuh. Aya anu Haji Soleh eueuh. Cinglu. Egle dan lain-lain sebagainya. Orang batur duitnya nu pake busa nu urang ngan ieu urang mencari kereta kerusakan seperti eta tapi ketika carita kasuburan pangsuburna sadunia negara urang dikorupsi ti mimiti ku lurah ku camat ku bapati datang ka ku presiden datang ka ku ari teu beak-beak. Bahkan lain negara orang bae nu mengkorup di negara orang luar ge emas geus dicokotan ku nyana logam berbagai logam besi dicokotan ka uyah-uyah dicokotan geus mah hasil laut dicokotan minyak dicokotan Masya Allah sakitu urang nyaho emas meleg-meleg ku Amerika minyak kitu kene dan lain sebagainya sugih kene aturan pulau dijual pan ku salah seorang sugih kene urang mah teu jauh pulau nu mana kabar doang ieu teh jauh ku sugih-sugih da urang lamun naik kapal helikopter mantap sekali-sekali coba emang kieu osok lain osok can nyorang aing ge tapi lamun urang ke Malaysia kan lewat Indonesia ningali kan ieu pulau-pulau ini Masya Allah sugih aing cek urang teh cak hate pan sugih aing atuh negara aing sia babari dahar hese negara sugih tapi dahar hese kos gitulah disebutna ieu itik mati di lumbung atuh kumaha aing bae sih so protes bae sia mah atuh dibedakeun saeutik bae wayahna bae sih sing ridho atuh. Ya Allah ya Rabbi. Zaid maling harta Baitul Mal nu dipalingna jang bagian masakin sementara nyana lain seorang miskin potong tapi wa illa lamun memang manehanana termasuk lamun apum lamun nyana termasuk bagian masakin kemudian nyana maling masalah wa ila lamun can dibagi-bagi pada sawanahuin kana lauhakun bil masruf lamun memang manehanana teh ngabogaan hak dina nu dipalingna kamali masalihah seperti harta untuk kemaslahatan ieu teh jang kemaslahatan kantor nyana memang orang kantor kemudian ieu teh dibangun-bangun. Nah, kurang cokot bobol dipaling jangan bangun kantor. Jadi berarti dipaling jangan disesuaikan jeung fungsina masalah. Masalah. Madak aya aturan maling ti heula pemerintah teh aya nu panderi. Aya nu ti heula aya nu panderi. Ente mah ngan teh nyaho bae kan. Kuari ieu uang pemerintah teh encan ketok palu kitu bae heulanan abe babari. Berarti can turun tadana sedangkan urgen ya pembangunan jalan modalan heula kurang modalan sekian keluar cokot untung rugi terserah nu jelas untung eta kos kitu perlakuan aya nu ti heula karak dibangunkeun biasa ieu nu hebat tah bangun heula mun jalan-jalan mun kantor-kantor ieu encan turun dana pasti ieu
geus pasti ieu nyana nyaho lingna teg pasti engke ketok palu jang eta sadegeun ieu urgen bangun kantor teg encan turun dana ditu bangun heula ku urang beres turun dana dak karek bayar geus salah. Nah kuari mah dipaling bae ti heula ku urang jang eta padahal encan masalah. Negara lambat berarti cara di urang kan negara lambat paling masalah ya ieu jang pembangunan masoli jang masjid ieu teh keluar nyaho urang kuncina buka betrek paling hambek set kunci deui teh geus bangunkeun ka masjid malingna sabaraha 10 miliar nu dibangunna 5 miliar 5 miliar dia ulah loba omong tah eta ulah loba omong na silakan. Nah ieu tah lamun memang jang kamaslahatan tuh lamun geus patali jeung nagara hese urusanana ieu urang mah babari bae kan ngomongna dina fikih mah lamun maling betul mal kemudian urang teu boga bagian potong lamun urang boga bagian di dinya teu kudu geus bae lamun maling kemudian ieu teh ujang kamaslahatan kemudian urang teh boga hak di dinya teu kudu dipotong emang boga hak kumaha urang lamun ngabangun masjid anu ngeusian masjid pakir doang teu henteu miskin henteu nu sugih kabeh di dinya mah jadi jang kamaslahatan muslimin muslimat masjid muslimin baheulanan di urang mah eta ke masjid nu ngeusiana kabehan berarti urang aya hak di dana masjid eta cokot ku urang teu masalah paling ku urang teu masalah da aing aya hak ieu di dinya dibere jalan ku aing sia ngali aya hak urang tapi lamun ieu jang pakir urang lain pakir eueuh hak tuh lamun jang masjid atuh masjid jang kabehan bat atuh bisa atau jang kantor naon ieu. Nah kantor naon ieu? Kantor sekolah atau kantor instansi dan lain-lain sebagainya lah. Nah, urang aya di dia, paling masalah. Lamun ieu nagarana nagara Islam, kemudian diadili secara Islam aman. Tetapi di urang kan aya KPK. Urang mah lain deui urusanna KPK. Kiai, KPK singkatanan pohoan aing ge. Emang KPK balanar wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Diskus kadar itu bae tungtung. Nah, jadi kuari bae lantaran KPK teu bener kudu nyieun deui kakak KPK. Awal eureun emang di negara demokrasi mah teu eureun pansus 88 dan lain sebagainya. Dijieun supaya rapi, tetap terapi bae. Kakak sodakotin. Ieu teh jang sedekah pakir sembereungkeun nyanana pakir nu malingna pakir aya bagian berarti mun jelema pakir maling ti Baitul Mal jang jatah pakir nyanana pakir atuh teu kudu dipotong. Wal mazhab wallahu a'lam.